teleponan mang nguri lapisan koplok ke ngangkat benar-benar tuh. Bang, isuk anterkeun duit aing butuh. Heuh. Bayarna nya. Nah, kumaha geuningan saminggu di kumaha janjena ke kamari 3 poe. Lamun teh saminggu kumaha. Bayarna isuk anterkeun. Aing jeung maya gitu, Bang Emo. Ya, bayarna neangan tayang apa? Isuk. Tungguan ku aing isuk. Bayarna. Aku adalah insan yang tak punya, cuma punya rasa cinta di dada. Aku anyar di lagu nama. Siapa? Lalu tercipta cinta yang membara dari emas dan Garandeng lah. Garandeng kumaha sia ding? Panas poe kieu kalau kan nyanyi nu karari itu patut. Si eta mah teh hidangnya nyaram-nyaram aing bernyanyi sakitu suara aing the best kieu nya. Sempling berenang. Ding sia ka mana ding? Ulin. Ulin. Daripada ulin teu pararuguh mending kene aing nitah kasia ke diburuhan duit ku aing. Mang. Mang, tahu bulan 20.000. Mohon. Jajan si kuplok. Wadi. Mang. Dia. Kan dia. Naon? Beli bade tahu bulat. Papi di traktir. Abi nih. Dia lebih kaya, Mang. Seur atos. Nawaran aing. Sok sawarega satong leuwih di 2.000-an, Mang. 2.000-an, Mang. Oh, 4.000-an cenah. Tan aya we heula. Nu ieu heula. Terus sekidangan. Teu bae, eta we. Tah 5.000-an bayar. Heeh. Aing teh matak. Jadi jelema itu kudu bager, Mang. Ayo babaturan ngaliwat nu wawuh, urang ke jajan. Tawaran jajan. Traktir ku urang siga Abi gitu. Abi mah salain kasep, bager ya. Kasasaha barang bere wae atuh. Enggal, Bang. Sigaring, Bang. Aing nitah kasia ke ku aing dibere komisi. Asli. Cius. Bener, daek teh. Nitah naon? Aing teh pan boga hutang ka Mang Ade Kipli. Heeh. Aing teh boga hutang ka Mang Ade Kipli teh 150. Tenang jeung sia aya ku aing di buruhan. Aya? Atuh jelas lah. Ku aing di buruhan, tenang. Tah, nya. Lumayan daripada sia ulin teu pararuguh atuh tah. Ieu ka Mang Ade Kipli kan 90. Ieu jeung sia goceng badak atuh gocengnya siap teh daripada sia nganggur mah. Kira-kira ka aing. Ulah teh kira-kira eta teh harus harus disyukuri goblok. Bung. Ai sia. Bung. Ya, dengekeun heula ding. Lamun sia geus mikeun ieu 150 kasih ieu kasih Mang Ade. Engke sia ka aing ditambahan deui ku aing 10.000. Bung, tambahan ayeuna tambahan. Ari sia. Tambahan. Kan eueuh deui tambahan engke aing can ieu panu receh. Tambahan lah. Heuh engke ku aing dibere tambahan ku aing 10.000 yakin. Lah, bung, teh ayeuna lah. Sia cungur. Di ayeuna. Receh, ieu aing ngerecehkeun heula ieu tak receh. Aya tah 50. Tuh 50 gede-gede teh cungur. Sok lah. Manya aing teh sia buruhna 50 cungur. Nya geus atuh ai moal mah. Geus. Sia mah kabina-bina teuing, meres gitu ka aing teh. Atuh teh kira-kira nitah mayarna goceng. Satu bikin tah jeung sia 50.000 kunyuk. Tah, kitu. Makasih, Bayarna gitu ka Mang Ade Kipli da. Mang. Makasih dibere banyak. 50.000 tuh dah goblok. Maka aing mah ditah 60.000 mah aing daek, Mang. Sia tadi pan ku aing ditah najis cenah. Pada sugan teh beran goceng tuh da aing mah. Geus lah nyanyi dewe. Kejo eueuh anjing dengan eueuh koplok. Apa majikan aing kemana ieu? Tengejo-ngejo acan nih, nyawa aing teh lapar. Ye. Nah kemana pemajikan aing atuh nya? Anjing. Bet gawe krak-krak na acan nih mah aing. Di perut madang sahade ieu pabalatak si hede geus madang telina hampi-hampikeun. Aing. Ya
yang madang. Ay keluar ieu mah anjing di mana we milik mata. Pan aya gocap tajang oke. Ngajajanan si sayang. Bina-bina teuing pamajikan aing pasti keur ngalaog ieu mah pamajikan aing. Nah aya naon atuh ngecaprak we. Aing rek madang we kejo-kejo acan. Pamajikan aing kalak ngalaog ulin. Tak cek aing ge gawe sia teh ulah. Ngagawe kumaha pan aing karek geus balik gawe ieu teh koplok. Kudu nama aing balik gawe teh geus di sadiaan sangu dengan kejo naon ieu mah. Kalau ka disadiaan piring kotor. Pake shopping meureun pake shopping. Bina-bina teuing. Ya. Semerebet naon ieu? Mang Nur rek bayar hutang cenah. Di saya Ti Mang Nur. Emang Nur. Heeh. Coba. Nih 150. Terus sabaraha? Apa hutang lagi 300 ka aing na duit lagi 150. Buat nyawa teuing da merena ge 150. Bah, ku sia ditikelnya ieu. Nah ditikel kumaha ku aing. Sing jujur sing balik sia. Pila ku 150 janji lagi 300, tek dibayaran ayeuna kabeh. Tidinya na ti Mang Nur nage 150 najang naon aing atuh nyelap-nyelipkeun duit batur. Ku sia ditikel ieu mah. Najang naon aing duit batur ku aing ditikel atuh. Bobol mana minta buruh ieu mah. Main buru mah geus puguh tah gocap. Aya tah Tah meureun eta meureun maksudna mah jeung etana deui, nu cepena mana? Astagfirullah, pan ieu tah, ieu mah jang muruhan aing cenah. Wah, keheula cicing ku aing telepon heula jalmana. Ih, sama tuh Tinggal telepon. utang lagi 300 mah ayeuna ngabikeun ka aing lagi 150 aya sia. Sia teuing atuh. Cicing ku aing telepon heula. Tinggal telepon. Ku aing awas sih ku aing mun ditilep ku sia. Radu. Aduh we mikeun duit teh. Pan sakitu-kituna nah kalau kagak bududus ka aing. Heuh pan hutangna 300 ka aing. Pan merena ge 150 nah kumaha. Ku aing telepon heula. Tinggal telepon. Mang, Halo, Bang. Oi. di mana? Jadi imah. Dia aya si Oding ka dia nganterkeun duit 150, nah duitnya 150 geningan. 300 mah teh Pak. Sia 300 goblok ngawadul ka aing goblok. Nah 300 kumaha pan 150. 300 mah titip lagi. Nah 300 kumaha pan mikeun duit ka aing nage 150. 300 goblok ai sia. Syarek diajar ngabohong ke 300 tapi jelema nagenan 300 ai sia. 300 gedikeun 150 deui. Nah jadi 300. Iya benar mikeunna 300. Tah denge ku sia 300 cenah goblok. Sia mah paduwe tilep-tilep wae. Mun kadikeun 150 deui. Nah ieu mah duit nu Tah saboda pan ieu cek jelema nagenan 150. Di maneh tah goblok? 300 kabeh nagenan. Ieu Tah. Mungkin mah bener 300 jadina tah. Aduh wae sia mah ditilep-tilep wae goblok teh. nah ditilep kumaha? Ai sia tadi mikeunna kumaha? Di mana ayeuna di mana? Cungor. Ah, geus eueuh. Eueuh geus. Geus ieu 300 nuhun. Anjing lah jadi aing lumayan anjing. Aing memayar kumaha geus pugu duit teh 300 sia teh ti jalma nagenan. Kumaha? Anjing ieu mah susul ku aing ka imahna. Goblok kan we ditilep-tilep goblok sia. Lamun nek jadi pejabat nu kitu mah moal bager si Oding mah tah. Tukang nilepan duit rakyat nu kitu mah. Goblok teh karekenan dititipan duit 300 ditilep 150 kunyuk gede pisan korupsina. Puy, kunyuk teh. Nye! Ya yang madang nye. Aduh, pamajikan aing ka mana deh ampun teuing. Nye! Penyanyi cita-cita yang jadi penyanyi goblok. Ah, tadi disalahkeun wae aing menyanyi teh. Dik. Ayo ka saya sakedeung nya. Terus kok aing mere kape sorangan? Hayang modal sakedeung. Ulah lila. Wah. Ya, baik-baik modal. Itu Mang Nur ka mana? Kacai modal cenah. Kacai. Heeh. Tah lebok sia lebok cungor. Naon maksud nih tah mayar 150 padahal hutangna 300? Hampura ding. Pan aing teh hutangna 300 memangan aing teh boga duit ding. Aing pinjam-pinjam ka saha ding. Hampura wae atuh kusia dibayar mah heula ding ke ku aing ngagantieun ka sia. Kecik atuh ulah kitu. Maaf panding aing. Sing jujur we atuh. Aing ngarti, aing salah, aing mengakui aing hutang ka sia 150 ke ku aing isuk dibayar. Anjis ayeuna
pan ayeuna Tadi aya 100. Tadi aya 100 deui. pan geus pake ka pamajikankeun. Sae. Nuhun. Heuh ku aing isuk dibayar. Ngaran aing kumaha tah ngaran aing jadi pejeta. Aing mengakui aing salah ding ku aing isuk sia ku aing digantian dileuwihan malahan ku aing ding. Wah, ayeuna aing hayang bayar ayeuna. Lain ayeuna ding ka maneh bieu duit maneh 10. Ku aing ke digantian jadi 200. Benar. Serius aing mah. Awas mun bohong. Heeh. Serius aing mah. Kade bayar. Tenang aing mengakui aing salah aing hampura. Isuk jam 4 ku aing ditungguan di dia. Heeh. Nuhun ha. Heeh. Selamat. Isuk mah kumaha isuk wae. Aing gua ada duit. Tinggal aing kabur. Yang bisi aing itu wese jaba jauh deui. Haram jatah teh ngarong percayaan deui aing mah. Kena aing disingkir teh ya Allah. Astagfirullahaladzim, ieu geus sarua deui percayaan. Aing geus teu kuat ya yang ngising. Aing mah harus sayang sia tuh nya. Nu penting aing ka Mang Ade Kipli beres urusan masalah jeung si Oding. Ya, Mang kewe anjing ah. Aing ieu kudu morol ka mana ieu? Aduh, geus teu kuat aing mah. Aduh. Anjing. Kepaksa main di dieu lah. Aduh. Usaha gitu. Ulah. Majikan aing pasti keren. Carebrol sigana jeung balad-baladna si goblokna teh. Susul ku aing. Bina-bina teuing aing yang madang, kau eueuh mantog goblokna teh. Ini ka pabadi. Ih, tadi dah kemana tuh jeung bau deh ieu. Lah, bawa kain mah jeung para belewet lah. Pasti warung. Panggil ku aing sia. Geus lunas tadi di si Oding. Padahal geus emang lunas aing ka didinya mah. Sorange ka mana? Aing ka warung ik yang pemajikan aing yang madang. Madang. Heuh. Atau ka warung pandi mage aya kejo meureun. Kan pamajikan aing teh nyangu kalau ka kerja rebrol meureun di warung di ditu tuh keur arulin jeung balad-baladna. Teu nyangu. Teu nyangu aing beakeun yang kejo aing Lain si Jayan didinya nya. tonjok ku aing dadana. Manana juga si Suneo koplok. Naon? Eta, itu mah seur idak kitu. Ka mana? Juga si Suneo koplok. Mana Jayan eta? Sia Suneo. Jayan. Mana Suneo? Nya kulin aing Jayan. Kulen mal barang kitu jeung aing. Boleh lah. Geus lunas utang tadi berarti nya. Atuh pan geus lunas aing didinya Ku ulah. aing eta mun hampir-hampiran ditonjokan ku aing si Oding. Saha? Si Oding. Si Oding. Duit aing dicelep 150.000. Pan heuti aing lagi 300 geura mang. Goblok calibora ca aing teh. Teu hidang si Oding we. Kalau kayak ditilep 150.000 kunyuk ca aing teh keur mah duit sakitu-kituna. Nu ka warung mana? Aing lapar beuteung eueuh kejo-kejo acan di imah. Bina-bina teuing pamajikan didinya mending nanti sen. Tega mana burik? Di warung mang. Di warung halti kebon sih ngacaprak sih teu hidang. Ampun pamajikan aing teh. Aya di warung mang. Nya cek aing nyeun pamajikan aing mah. Bisanana teh kitu ngadebrol we teh isuk nepikeun ka sore teh. Pamajikan sorangan mah kitu unggal poe teh ulin-ulinya di imah terlantar. Aing diterlantarkeun. Aing karunya ka didinya mang. Kebiasaan. Maaf Kebiasaan. dong, maaf. Kebiasaan. Maaf, jangan Anda marah-marah ya. Aing emosi lah, aing teh isuk candahar giliran aing balik ka imah, can disampakeun sangu-sangu acan. Bener Cuman eta? eta. Bener eta pamajikan mang ada di warung. Aya di warung mang, bener. Si monon eta. Iya mang, Naon anjing? di warung iya Cuman mah ada eta. iya. Lain. Jeung aing itu. Ulah mang ulah. Karunya. Ulah mang. Kabina. Lain ulah. Ulah aing mah ulah ngabejang. Ah, kabina Mang teh geus. saya teh goblok. Astagfirullahaladzim, ulah.
Ku aing dibere duit jeung jajan mah sia. Ulah, Mang, Sia ulah. dahareun mah. Mang, Wah, geus cicing. Karunya mah ada ulah. can dahar. Aing can dahar ke digantian ku aing jeung ke ku aing dibere jeung jajan. Bina-bina teuing Mang. ngediet. Sia kabina-bina teuing ku aing dibere jeung jajan Mang. sia. asap. Aing mah alah, coba eta tanya aing. Mang, eta mah lain, Mang, lidar. Aduh. Mang. Mang, ulah, eta mah ulah. Bina-bina teuing Kabina-bina teuing. Ulah, Mang, ulah aing ngabejaan, Mang, aing. Aing can dahar ti suka yang dahar lapar. Geus dibere dengan sanggung ke ku aing. Sia teh sing karunya ka Mang Ade Kipri lapareun can madang di mana eueuh pamajikanana sia ke bina-bina teuing. Engke digantian ku aing. Geus ah. Made, ulah, Mang. Oh, engke digantian ku duit. Mang, ulah. Aduh, si cungur. Oke, saya tangkap bae lah lebok. Takanan geus aya tinggal pura mah. Orang orangnya seburik deh ku aing. Mang rereh wae lah di dia aing capek. Atuh heureuh wae heula bari sekaliannya pura eta. Aing ngaganjel heula aing. Betul aing ieu. Heeh sok. Tapi mau naon gitu seburik karunya Moal, ku aing moal. ku aing ieu hakaneunana. Lah ku aing yang digantian ieu. Tinggal digantian atuh goceng oge si eta mah budak. Lain masalah kunaon kitu si Rahuna mau ngomong. Ditonjok ku aing. Tonjok dadana. Dadana ku aing. Daplak yeun Si Uninang ge kumaha? Alah dibere pecin ku aing teh. Sok ieu pura. Mang rerek. Mau aing geus dahar. Aku adalah insan yang naon? Nambah sesuatu tuh. Aroma musangking ya. Anu saking ieu mah. Naon? Aneh teu asing bauna mah. Bawor itu kadu eta mah. Kadu gitu. Nasi burik mau kadu gitu. Sabu bawor dioplos jeung aluminium itu ya. Jadi aya hangru-hangru kitu nya. Heeh. Ieu teh kadu bawor dioplos jeung belum reng sigana mah ieu mah. Atipan aing beteng lapar aing berak wae ngadar kadu. Atukeun bae sarua eta Terus aing mah sangu. Atukeun bae kadu oge ngeunah. Nya, abeu teu. Ku beuki aneh ka dieu bauna. Ya aing sangat familiar sekali ya aing. Familiar ieu. Hari aing isuk-isuk ieu mah. Bau naon? Kadu. Kadu gitu. Kadu sok pura we. Bener. Serius? Yakin ieu kadu. Yakin sih kana mah. Mun koneng kadu geura sok deuleu. Tapi ya bauna teu asing mah. Hanya sawawuh. Kadu bu kadu. Nggak sabu bentaknya. Kadu usaha dalila mana nih temang. Oh. Bisa dalil gitu. Bener ya serius. Mun koneng kadu ngan geus rada difermentasi sih kana mah. Tapi kuning mah kuning kadu juga nama. Aduh anjir. Koneng pisan. Kuning tuh. Musang. Mau kadu gitu. Cuma Tapi bener mah kayak kuning-kuningan. Nampu atuh colek geura. Ya. Caranya ya tapaleun musangking. Eta super tembaga. Serius. Tapi bener oren-oren nama tuh. Ya. Kadu naon ieu nya? Super tembaga mah seungit. Hah? Apa anjing bau ieu? Bau naon? Bau tai anjing. Hah? Tai. Tai gitu. Lain kadu udah dipermentasi. Iya anjing. Ulang tai aja. Anjing aya waduk di mana si goblok. Ini si burik awal lu ya nak rese. Setan. Waduk sih. Aduh. Setan. Ah. Piceun. Anjing. Hah? Benaon? Aing geus meuli kado tapi aing geus teu kuat lieur bisa hayang maneh. Enak obat loba Kado. teuing. Kop. Eta kadu nu alusna super Kado tembaga. musangking kop. Makan ding biakeun ding. Top we. Bener ieu mah. Anjing. Waduk setan. Bah.